Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugdi para wargi kumaha ramang, mudah-mudahan sehat walafiat aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dinten sim kuring baris nyungsi naskah cerita dina bagian anu ka-47 na. Satea acan dikawitan sim kuring umaja kasadayana nu teu acan subscribe, mangga klik tombol subscribe na, klik like, oke komen sareng aktifkeun notifikasina supaya sim kuring makin semangat dina ngupload caritana. Mangga orang kawitan wae jajar cerita Sunda si Kede Jawara Bayangan dina bagian anu ka-47 na. Mangga meranco ka sadayana sor cikopina. Nye Puspa harita ngeureun kenyulingna, kabehanana harita ngagaroler bari jeung nyuuh kana taneuh dina kayaan teu sadar. Si Kede harita ngadeukeutan ka Nye Puspa, pok harita. Wah, luar biasa sora soling teh nyai meni merdu dur ngabangengik menyeredet kena hatena teh sakurang-kurangna mah kuring oge ngogolepak inget ka kulawarga nyi. Aduh, ayeuna mah hayu urang nyelametkeun sakabeh wanoja nu aya di kamar-kamar karunya hayu nyi. Nyi Puspa harita imut ka si Kede bari jeung neutup antepisan. Pok harita, mohon mangga Kang. Duanana harita lempang ka imah-imah anu dicingan ku para wanoja. Anu keur ngagaloler mah harita teh diantepkeun we. Si Jakawala harita ngulisik terus nyambat-nyambat guruna sangkan datang ka tempat eta. Guru, tulungan kula guru. Guru tulungan kula. Kula aya dina katunggaraan eleh tarungku si Kede jeung si Puspa. Tulungan kula guru. Si Jakawala harita beurinang karak bengkang tanaga leuseuh teu bisa hudang. Sedengkeun si Kede jeung Nyi Puspa harita nyalametkeun para wanoja sangkan baralik ka imahna masing-masing. Bring harita teh ngabring kaluar ti lembur tempat pelacuran. Kabehanana ngarasa bunga aya anu nyalametkeun. Si Kede jeung Nyi Puspa dijajabkeun ka imahna masing-masing. Sabarana si Kede jeung Nyi Puspa katut para wanoja kaluar ti lembur, gaya bag harita aya manuk gede datang ke tempat eta. Jangjang manuk harita ditibas-tibas puguh we angin jadi ngagalabog nebak kana badan anu kercing jarungkel. Celik manuk teh napak ke dina taneuh. Si Jakawala curing hakeus pasti we kuduna datang nulungan ka dirina. Cerut harita aya hiji lalaki kolot turun tina manuk. Seleuna nyamperkeun ka si Jakawala, ragayang dipanggul. Curilat, celik geus aya dina tonggong manuk. Galabar manuk anu gede teh hiber ninggalkeun eta lembur. Di eta tempat jadi simpe taya sorana naon. Tuan brudal harita ngajongkeng we teu usik-usik, baladna oge sarua teu hudang-hudang. Ngedelekna mangsa alam teu karasa, brai-brai caang. Panon poe nyebrot ti belah wetan nyaangan buana panca tengah. Anu ngagaloler harita teh cingkulisik terus diuk bari jeung ruat reret ningalian ka sabodeureunana. Wan brudal oge harita hudang. Kerejem-kerejem harita serabeun ku cahaya panon poe. Tuan brudal harita teh terus senang tu ngajakan ka baladna sangkan asup ka jero imah. Sararea harita lempang asup ka jero imah. Tuan brudal ngajenghok lantaran sakabeh wanoja geus eueuh di setiap imah. Wajah tuan brudal beureup-beureum ngarasa kesel ka jalma anu geus ngabebaskeun para wanoja. Tuan brudal harita nyamperkeun ka sakabeh baladna, pok harita teh cumarita. Kula merasa kesel kepada orang yang sudah membebaskan para wanita. Itu semua aset saya Kalian semua harus bisa menangkap itu orang, Paham tidak, Paham? Sakabeh baladna tuan brudal caricing, ciga anu teu ngartieun kana caritaan tuan brudal. Pok saurang harita cumarita bare jeung nyakelan dadana anu karasa nyeri. Tuan, ulah teu bisa ngadenge kana caritaan tuan. Jeung tarik atuh tuan nyaritana. Tuan brudal kerung-kerung we harita teh. Saya tidak bisa mendengar suara kamu, Apa yang kamu katakan, Tidak jelas. Ayo ulang lagi, katakan kembali, Kabihanana harita cingaringe.
Akara sadar harita yen tuan brudal jeung sakabe baladna teu bisa ngadengi akibat kekuatan tina sulingna Nyi Puspa. Tuan brudal harita cumarita, anu sejen oge nyarita, puguh we jadi rame ngomong patrik-tarik tapi teu bisa ngadengi. Baladna tuan brudal anu pangwarina harita ngajakan kaluar ti imah, ngajakan oge digupayan we ku leungeunna. Pring sararea kaluar ninggalkeun tuan brudal. Tuan brudal harita ngagorawok sangkan sakabe baladna marek deui. Tetelang adulus-dus we da teu ngadengieun. Tuan brudal jadi keseleun, blek harita teh diuk setengah ngabebetkeun maneh. Lang tuan brudal harita ngahuleung lantaran bisnisna hancur, pagawe komo wanu jabah geus baralik. Kasugri para wargi urang kocapkeun si Kede jeung Nyi Puspa. Sabadana ngajajabkeun para waraoja si Kede jeung Nyi Puspa harita teh aya di hiji imah panggung. Di imahna Nyi Hayati salah saurang wanoja anu geus diculik. Ngan untung candi gadabah kahormatanana. Indung Nyi Hayati kacidebungan pisan numatak si Kede jeung Nyi Puspa dicarek indit. Mangsa alam harita teh wanci janari si Kede jeung Nyi Puspa katut pribumi harita teh keur dariuk we di tengah imah. Song-song dahareun ok indungna Nyi Hayati anu katelah oneh harita teh cumarita. Mangga jeung Kede, Nyai sok doang. Lumayan tan balapar. Mohon mak, ditampi ieu guguding. Ragamang si Kede kana comro am dihuapkeun mun dicacamuilan. Nyi Puspa oge harita teh nurutan, saraya oge sarua barang dahar bala kecerakan. Pok bapana Nyi Hayati anu katelah dasir cumarita. Pokona mah upami teu aya jang Kede sareng Nyi Puspa mah duga kumaha nasibun anak teh jabandingan hiji-hijina. Dabah teu bisa kumaha lain teu hayang maluruh oge teu apal ka mana-manana. Pugu geus magrib teh si Nyai duga ka mana cetek eueuh balik. Geus ditatanyakeun ka tetangga teu apaleun. Abah jeung si emak teh ngan bisa rembay we ku Cimata jeung ngadua. Tetela Allah de masih kene nya ka hidup Nyai selamat ku perantaraan Jang Kede sareng Nyi Puspa. Abah nganuhunkeun pisan Jang Kede oge ka Nyai. Cek Bah Nasir cumaritana panjang lebar. Nya, eta mah geus jadi kewajiban guring, Bah. Mun Abah, eta mah parantos janten kewajiban abdi duaan sareng Kang Kede pikeun ngamusnakeun jalma jahat. Nyi Puspa harita nyambung jarumsum ceritaan si Kede. Ok ampu oneh cumarita deui. Saheulaanan mah sujang Nyai di dieu we nya sok bisi aya jalma jahat di ka dieu kapanan emak jeung si Abah bingung kudu kumaha ngalawananana. Cek rasa mama moal aya nu wani-wani nyulik deui ka Nyi Hayati geus kapokeun mah jadi emak jeung Abah kalem we tong sieun kalem. Nya sabada si Kede nyarita kitu mah si emak jeung si Abah teh harita ngarasa tenang. Nyarelekna mangsa alam teu karasa cedur bedug anu nakol, tanda yen geus asup waktu subuh. Sararea ngoleset ka pancuran pikeun ngalaksanakeun salat subuh. Sabadana salat subuh si Kede asup ka kamar dek ngarejepkeun heula sakedeung. Kawantu can pernah sare sapeteung jeput. Nyi Puspa ge sarua asup ka kamarna Nyi Hayati sare heula. Telila brai ponon poe melatek di belah wetan. Cahayana moncorong nyaangan buana panca tengah. Manuk-manuk rarecet dina tatangkalan embe domba cing bedele dina paranye. Ayam jago cing kalawong kongrongok mata kelar cing mata kuaas. Jujukutan harita teh cing garupai ketebak angin letik dina eta cukut cing garendang cai ipun lir ibarat mutiara. Dina pukul 8 si Kede harita keluar ti kamar terus muru ka pancuran kebrus si Kede mandi. Sanggeus mandi si Kede moyan di boruan. Keur kitu torojol Nyi Puspa imut ka si Kede leos ka pancuran mandi. Dina pukul 10 si Kede jeung Nyi Puspa amitan dek neruskeun di lampah. Maone harita teh bebahanan. Si Kede sareng Nyi Puspa teu nolak. Nya sanggeus tarap timah beral si Kede sareng Nyi Puspa miang. Maone sareng Nyi Hayati neuteub kana tonggongna si Kede sareng Nyi Puspa nepi ka ngielesna dina pengkolan.
Urang tuturkeun lampahan si Kede jeung Nyi Puspa. Harita leumpang barejeng ngobrol nyaritakeun pengalaman masing-masing. Duanana sakapeng masing barakatak seuri bangun anu bunga. Saliwat masih Kede leumpang cigajeng kabogona we. Sangeus rada lila si Kede sareng Nyi Puspa harita kaluar ti lemuran beras ka sawah. Didinya pemandangan alam teh satungtung deuleu meuni indah pisan. Nyi Puspa dak milu jeung akang atawa dek lemah pasorangan. Undak milu hayu mun moal mah teh naon akang mah teu kumaha. Ngan meureun mun bade sareng jeung akang pasihan jaraknya. Sok bisi aya fitnah. Nyi Puspa harita imun. Tah palabah dieu. Nyi Puspa katarek ati ka petang asmara ku si Kede. Si Kede teh kasep ngan pakulitanana mah teu ngalempareng koneng seperti si Jakawala. Lamun di urang mah disebut teh sawo mateng. Anu narik kana hatena Nyi Puspa mah nyatana kepribadian si Kede anu bager. Sok heureuy jeung tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah. Abdi mah ngiringan we Kang, ka mana wae akang mios, abdi mah bade ngiring. Nya ulah atuh Nyai. Mun akang tiga brus kena jurang o gedek milu we nya. Aya wae Nyai mah. Ayo bisi kabur berang manten, akang ti heula nya. Sanggeus kitu mah si Kede leumpang ti heula dituturkeun ku Nyi Puspa. Si Kede jeung Nyi Puspa harita leumpang mapaye ka leungan sawah. Parena keur mejena kumisi meuni hejo ngemplok indah pisan. Komo Nyi Puspa mangarasa indah jeung bagja bisa bebarengan jeung si Kede. Nyi Puspa can apaleun yen si Kede teh geus boga papacangan nyatana nenggina. Sangeus lila lumampahna beras we kawahangan gede. Cayeuna meuni herang ngagulida ka hilir. Si Kede harita luncat kana batu gede curilat celik. Curilat Nyi Puspa oge nuturkeun gek Nyi Puspa diuk. Si Kede oge harita diuk. Nyi Puspa diuk tinggi jiga hayang deukeut pisan jeung si Kede. Si Kede rada rempan oge tapi teu bisa nolak sok bisa disebut laki sombong. Nya anu akhirna mah diuk ngarendeng duaan barejeng ningali kana cai wahangan anu ngagulidag. Geus kitu we meureunan kuduna harita di tempat sejenna hiji tangtungan jalma anu ngawaskeun ka si Kede jeung Nyi Puspa. Jeleng curelat harita eta jalma teh ngadeuketan ka palebah si Kede. Eta jalma aya di tukangan si Kede neuteut dina balik tatangkalan ngawaskeun ka si Kede. Pok eta jalma teh cumarita. Nilikeun dedeganana mah lalaki anu keur diuk teh Kang Kede teh. Nah jeung saha kedinganan seperti nama jeung wanoja meninggaget pisan. Oroman wajah anu keur ngintip teh jadi alum. Lantaran sedih ningali si Kede diuk jeung wanoja anu sejen. Mun teh mah nya eta jalma teh Kang Kede, berarti Kang Kede hianat ka aing. Sedih pisan hati aing dina waktu ayeuna. Teteh lakom dangu wanoja anu keur ngintip teh nenggina. Kulantaran panasaran ninggina harita nyokot salendangna tina buntelan terus dipake pikeun ngahalangan wajahna. Sanggeus kitu harita nyokot batu leutik. Siap-siap disentrekeun kana tongong si Kede. Si Kede anu geus mibanda ilmu luhur bisa ngarasakeun yen aya bahaya ka dirina. Sakilat si Kede malik siet kap-kap batu leutik teh tewak ku leungeun kencana. Si Kede harita ningali aya jalma anu keur nangtung mencorong ka dirina jeung Nyi Puspa. Si Kede kerung asa-asa apal kana dedeganana. Curilat nenggina harita endit tinggalkeun si Kede jeung Nyi Puspa. Sedang curilat si Kede harita ngudag nenggina. Nyi Puspa oge harita ngacurilat ngudag si Kede. Tilu jerim harita lompat silih udag. Cingko epat tina luhureun pare. Terus asup ka pileuweungan. Sanggeus aya di jero leuweung nenggina harita ngeureunkeun lompatna. Nenggina pancunang tungguan si Kede jeung Nyi Puspa. Lila celik si Kede jeung Nyi Puspa pancu nangtung di hareupeun nenggina. Pok si Kede harita cumarita. Syari anjeun teh, nah geninganan bet mabed ka kuring. Anjeun teh apal ka kuring? Ada wante. Nenggina teu ngajawab kulisan, tapi ngajawab ku cai soca anu teu bisa ditahan. Cai soca harita ngunclang dina kongkolak socana terus murubut ngalembereh papai pipina. Ku si Kede katingali kahan jelas eta wanoja teh ceurik. Eta tadi ge sebenarnya mah si Kede curiga didegan eta wanoja teh mirip jeung nenggina. Kan si Kede teu wani ari kurang ajar mah komo mukakeun kain anu ngahalangan wajahna mah. Geus pasti we eta wanoja teh pasti bakal ngahalangan kana pamaksudanana.
Syah ari ngaran anjeun sabenerna. Mun kuring boga salah hampura nyai. Ya, ngaran oge manusia tang tuloba salah jeung dosa. Hampura kuring teh nyai. Dina kayan kitu. Nyi Puspa makalah nyeklan lengan si Kede. Uga we karasana ku Nenggina mah matak panas kana hatena. Nenggina harita geus teu kuat nahan kana amarahna. Curilat Nenggina harita nyerang. Cai socana Nenggina harita ragragan ngalayang jiga mutiara. Siap lengan katuh Nenggina harita nyeruk kena dadanya Puspa. Si Kede rada ngajenghok lantaran eta wanoja teh nyerangna teh lain ka dirina tapi nyerang ka Nyi Puspa. Nyi Puspa harita ngaduan ku lengan katuhna. Dua kekuatan harita bantrok kaliwatan lengan katuhna masing-masing. Hayo geruk das. Cari jeg Nyi Puspa mundur ka tukang kadorang ku kekuatan Nenggina. Rikat si Kede nahan. Kep. We hate Nenggina makin panas. Rasa sedih jeung kesal jadi ngahiji akibatina rasa timur anu gede ka si Kede. Si Kede harita leumpang tilu lengkah pok harita. Guys nyai teu kudu nyerang ka Nyi Puspa. Nyi Puspa mah teu boga salah. Nilik kena jurus anu digunakeun ku nyai mangrupakeun jurus tangan saketi milikna pun bapa. Nah leres nyai teh Nenggina. Nenggina dina waktu harita ngajeng jenang tung ciga arca. Sajong junan mah tayanu cumarita. Nyi Puspa molohok can ngartieun kana naon-naon anu keur lumangsung. Kulantaran nyai repeh berarti nyi teh leresnya Nenggina. Hampura nyai akang teh cenah selingkuh. Teu aya hubungan naon-naon sareng Nyi Puspa mah hanya sebatas teman neng. Nenggina masih keneh tetap cicing teu ngalakokeun gerakan naon-naon. Kulantaran Nenggina cicing wae si Kede harita ngalakukeun gerakan anu cepet. Curilat, siap tak? Kain anu dipake nutupan wajahna Nenggina harita geus aya dina leungeun kenca si Kede. Barasap wajahna Nenggina harita kaciri kalayan jelas. Gabruk si Kede langsung ngarangkul ka Nenggina. Hiji cara sangka Nenggina teu ngambek ka dirina nyaku cara ngarangkul ka Nenggina. Hate Nenggina anu tadina teh panas, ayeuna mah lempes deui, malahan mah jadi bunga. Nyi Puspa ningali kitu teu bisa kukumaha. Kagelisan Nenggina mun dibandingkeun jeung dirina mah memang beda tingkatan. Ningali kitu mah Nyi Puspa geus eueuh harepan deui pikeun ngapi milik si Kede. Curilat Nyi Puspa harita indit ninggalkeun eta patempatan. Si Kede harita ngalesut ke rangkulanana terus ngajakan ka Nenggina sangkan ngejati tempat eta. Nenggina unggek. Curilat harita teh indit tinggalkeun eta patempatan. Urang kocakeun silaba. Sabanana silaba patelak jeung si Kede harita ngacurilat ngajugjug ka paguron Arda Wijaya. Niatna geus buleud yen dek numpur ludeskeun kulawargana si Kede. Kulantaran mangsa alam harita tengah peuting silaba harita ngeureunkeun lengkahna di hanapeun tangkal kai. Silaba harita ngatrukeun itek iblisna kana taneuh. Kajadianna memang hebat, tungtung itek anu geus ancur ku si Kede harita alus deui, normal deui. Cileung kalayang silaba harita loncat kana tangkal kai. Kulawit sukuna ngait keur we silaba sare dina tangkal kai barejeng kulawing seperti kalong. Dina wanci isuk-isuk silaba neruskeun di lampahna. Sup kahiji lembur kulantaran lapar terus we neangan warung. Delila geus kaciri aya warung. Buru-buru silaba ngadeuketan bus ka jero warung kek yuk sila menikeun ka rekep. Ok harita silaba cumarita. Kuana tadaan we. Buru anterkeun kana. Ugowe anu sejen cingali ka silaba. Delila sor-sor harita dahareun datang. Calebok we silaba dahar meuni segut pisan. Sanges beres dahar leguk nginum rele terap. Kolepak silaba harita nganggoler dina talupuh ker sare. Kerek namun ditarik puguh we anu dahar meuni keseleun ka silaba. Keur kitu seleuna aya lalaki nyampeurkeun. Ningali itek silaba alus kep dicekelan terus dipedol tete lapageuh. Teu kanyahoan hiuk suku silaba harita mata ngajejeg dadana eta jalma. Hiuk cebet kalayang kedabut bebeut kena taneuh di hareupeun warung. Puguh we anu carajan teh cing kocak. Eta jalma anu meubeut teh harita hudang terus lompat sieun ku silaba. Sedangkan silaba harita masih keneh we sare menikeun kerek nyugrek. Sanggeus aya kena 2 jamna silaba hudang terus leumpang keluar ti warung. Anu boga warung molohok we nempo silaba keluar ti warung barejeng teu mayar.
anu boga warung teu bisa majarep kumaha sieuneun ku Silaba. Silaba harita ngaculat ninggalkeun eta patempatan. Waktosna kaum dangu, insyaallah dinten enjing urang teraskeun dina bagian anu ka-48. Sumangga kasadayana urang jeung kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.